eta kulumut siki korma disebut nanawa eta teh bisa jadi obat jang kencing manis, bisa jadi obat jang darah tinggi. Kulumudna tina siki korma, kan ieu siki korma tak aya nu putihna eta nawa eta teh coba pesen ka urang Arab ulah dikamamanakeun kitu jang obat eta kulumudna cokotan ku urang set geus tadi cokotan langsung dikagelaskeun diseduh make cai panas diinum kencing manis insyaallah leungit darah tinggi ge leungit eta nu mantak disebutkeun innallaha falikul habbi wan nawa henteu langsung siki kormana tapi nawa lantaran ngandung hikmah. Dina ayat ieu Gusti Allah rek nerangkeun tentang dalil-dalil maha ngadamelna Gusti Allah. Dalil soni mimiti Gusti Allah nyaritakeun tentang zatna tauhid ngaranna bahwa nu ngadamel langit bumi katut esina hiji zat nu maha wajibul wujud ialah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jang nyampaikeun kana tauhid tersebut bahwa Allah teh khaliqu kulli syai' perlu aya nu nyampekeun diutuslah makhluk-makhluk Allah pilihan yakni Rasul Allah. Wajib tabligh Rasul Allah teh nyampekeun amanah urang kuari nyahona bahwa pangeran Allah adalah ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaho hukum-hukum syariat ti Kangjeng Rasulullah, nyaho urusan hakikat ti Kangjeng Rasulullah. Mantak moal aya jelema diangkat jadi wali tanpa mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad, in kuntum tuhibbunallah mun aranjeun cinta ka Allah fattabi'uni kitu tuturkeun kaula cek Kangjeng Nabi yuhibbukumullah Allah bakal cinta. Moal bisa urang langsung ka Gusti Allah tanpa melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi melalui sahabat, teu kazamanan melalui sahabat melalui tabi'in, teu kazamanan tabi'in atsba tabi'in, teka zamanan asbat tabiin atsba tabiin, teka zamanan atba tabiin ya atba datang ka kuari nu nyekalan kuku salap nu asli ti Kangjeng Nabi ulah dimodif dimuduran modernkeun kena jadi mudorot asli bae geus ti ditu. Nah nu mentak cekal silsilah nu asli. Lamun jelema henteu nyekel nu asli eta tadi kredit jadi halal. Leg-leg kusia. Bunga bang jadi halal. Ti ditu nu nyekelan salap mah. Tama dua tak kiai nu kos kitu mah. Golkar tama kos. Ajur hancuran. Nu nyekelan salap mah alay. Dunia sadunia ulah sa Indonesia nu nyekelan kitab salafus sholihin Mesir, Suriah, Yaman, Turki, Irak, Iran, Mekah, Madinah termasuk Indonesia nu nyekelan kitab salafus sholihin bakal satu suara akur bae bunga bang haram di Indonesia aja gitu haram di deketan ku bupati bere haram barang hajunya nana disogok nana alam kabelah dia nama lah budak aidai kelos ente geus kos kitu amat teh si kiai gantung ngabek ya kos kitu kejelasan haram bae jetilok anakan ai duit mah nu anakan mah kotok anakan
anakan menya duit anakan teden kusia di handapan kasur anakan teu moal macem-macem kredit nu model urang kuari nu hargana berbeda atuh dua akad teh haram kecuali akur kontan 10 juta kredit 10 juta atuh masalah tambah kos kitu tamaru ngaranna karena Allah tamaru ngajual imah kredit jeung kontan akur kontan seberapa 100 juta kredit 100 juta sabaraha tahun yang kreditnya 10 tahun tetap 100 juta atuh gede ganjaran eta mah gede ganjaran eta mah nu ngriditkeun model kos kitu atuh cenah ge untungan bebeskeun habak ih pancen ada karena Allah tah mulai geus tah kos kitu bakaran jekel namanya kelan kitab salafus sholihin uraian Al-Qur'an diuraikeun Al-Qur'an diuraikeun ku hadis Kangjeng Nabi hadis diuraikeun ku kalam ulama kitab ngaranna ijma geus moal aya anu simpang siur eta mah dibahas cenah bagaimana tentang bunga bank coba di era globalisasi bahas ku sia sacablakna sungut dalil datang-datangkeun ku sia balik deui ka kitab salafus sholihin eueuh da naonan tah mah kos kitu hanya untuk kemajuan-kemajuan ge disangka-sangka ya tungtungna maju henteu cenah urang tinggalin cenah ja buktina tinggalin bae datang ka kuari ini kumaha tuh hayu bohong berarti ieu urang nyekelan ti Kangjeng ka sahabat ka tabiin singa deh jadi paten mimiti Gusti Allah jaritakeun tentang katauhidan untuk menyampaikan tauhid Kangjeng Gusti Allah ngutus Rasul Allah ngutus Rasul-rasulna tah Rasul nyampaikeun katauhidan ka umatna kudu make dalil iyalah dek dicaritakeun dalil-dalilna bahwa Allah Maha Pencipta Allah wajibul wujud ieu dalilna tah lalaunan bakal loba ieu laun moal mahid 2-3 minggu ya bakalna sing hade nu minggu hareup beus aya undangan ngapesan tinggalin bakal mending dirapelkeun ti kuari aing gaji bae antaran ieu mah keur jaritakeun tauhid ya dalil-dalilna ya geus ye cenah ieu mah nu ngabesan ge kakak-kakak tinggal kakak geus heulana aing tinggalin ngaji bahaya ya eueuh nu kitu ja eueuh malah maksudna kumaha ngaji pancen keur nyaritakeun eta teh dalil-dalil nah sararangheuk kitu ngabesan henteu tungtung nama ngaji henteu ya Allah jadi dalil deh innallaha faliqul habbi wan nawa nomor kahiji Gusti Allah teh ngadalilan bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta Gusti Allah teh Sani Gusti Allah teh Khaliq lalaunan heulanan didalilan ku Gusti Allah bahwa Gusti Allah teh Faliqul Habbi anu ngadamel kana siki eta teh dalil siki teh dalil kana ayana Allah lantaran tina siki teh coba ku urang dipikir gerage berbagai siki-siki bahkan termasuk nawa siki korma artina seluruh wiwijilan sisikian pikir coba ku anjeun kuari patani teh nyokot siki jagong siki kacang
dipelakeun kuari eta jagong eta kacang eta korma atawa buah laka sesuai jeung masana nu geus diadatkeun ku Gusti Allah eta jagong teh melentis jadi sirungan kuari kaluhur kacang sirungan kaluhur buah tangkal siki korma ge sirungan kaluhur asem sirungan kaluhur buah sirungan kaluhur sirung naon sirung bahasa Melayu na sirung atuh lain petet petet mah urang ge aya petet sirung ieu mah orang siage bodoh sarua siage bodoh sarua teh jauh sirung sirung aja Alohor tak eta teh cek Gusti Allah girage kusia deuleu eta tangkal jagong siki jagong siki kacang siki korma siki asem siki buah di mana-mana aya sirung kaluhur horeng kahandapna ge sarua aya nu kahandap di ngaranan akar nu kaluhur di ngaranan sirung sarua lamun kurang ditaliti ta eta teh horenganan belah bubuahan sisikian teh kacang belah kaluhur belah kahandap belah jagong jadi belah kaluhur belah kahandap belah aing mah ngadenge belah kieu jari hiji aduh ya Allah ya Rabbi wari siki korma ge kaluhur belah kahandap belah haju buah ge sarua kaluhur belah kahandap belah nu kahandap eta piakareun kabeh ge terus kahandap jadi akar nu kaluhur jadi tangkal bakal beda-beda bentukna lamun jagong kos kitu tangkalna lamun kacang panjang areuy tangkalna lamun kacang tanah atuh sakitu kaayaanana lamun tangkal buah atuh biji engke sirung jadi tangkal kemudian korma ge saruak bijil tangkal tina siki dipelak jara dikahandap nancep aya akaran kaluhur aya tangkalan nu matak ngabahasakeun Gusti Allah innallaha falikul habbi matak ditafsiran syafil habbi artina belah siki kabeh ge lamun dipelak teh belah nu ngabelahkeunana saha ayo tanyakeun ka profesor nu ngabelahkeun siki saha nu ngajadikeun sirung kaluhur saha nu ngajadikeun akar kahandap saha tanyakeun ka profesor tanyakeun sanggeusna jadi ieu akar teh boga kamonesan boga kaistimewaan pikir ku otak urang teh ku Gusti Allah diciptakeun jadi makhluk nu ngaran manusia dibere pikiran dibere akal tok geura taneuh teh kapan teuas ku budak leutik mah moal bisaeun taneuh dicokelan bahkan bisa potong eta parabotna ku kolot ge dipaculan setengah egeug naon egeug seteuas taneuh teh teuas tapi tek baik orang dipelakan teh terus akarna kahandap akar mah akar sanajan tangkal buah sanajan tangkal korma eta nu ngaran akar teh leuleus akar mah cabut ge ku urang eta akar di kieu-kieu eueuh nanaonan leuleus latif lembut tapi eta akar model dipelakeun dina taneuh nu sakitu teuasna ge terus bae nyulusup akar mah eta nyulusupna akar nang saha lain akar ente ge sok nyulusup tapi lain deui teh mah nyulusupna ieu mah akar
Allah tak gerage pikir cek Gusti Allah eta akar teh nyulusup sakitu di tanah anu teu asa aya batuan nyana jalan sisi belok jalan sisi terus bae nutur-nutur kana bebelahna taneuh anu hese cek pemikiran urang mah wajan teh taneuhna teuas eta akar menyulusup bae nyulusupna akar nangsa naik kaluhur tangkal ngagedean kuari jagong ngagedean tangkal kacang ngarembay tangkal kacang tanah ngajangkungan tangkal buah ngagedean tangkal korma tangkal asem ngagedean dak kuari mah loba jasa ieu daunna nang saha ngabijilkeun daun sanggeusna daunna luar biasa rindangna dina bulan-bulan anu tertentu Gusti Allah geus ngajadikeun kana kembang bae kuari kembangan jagong kembangan kacang kembangan asem gede tangkalna buah gede tangkalna malah aya cabangan segala rupa korma gede tangkalna kuari kembangan nang saha ngabijilkeun kembang sanggeus bijil kembang teh kapan eta teh harapan urang teh adeuh hayang buahan kadang-kadang kapan rugrug teh jadi buah nang saha ngarugrugkeun disiraman mah disiraman ku urang weuy eta mah nu ngaran obat-obatanna terus bae pupuk-pupuk nangis selain dari pabala pupuk kandang teh kuari mah make pupuk kotak make puralin naon puralin make kitu puralin mah eta nyikat gigi puralin urlium nah kuari mah make puradan di samping puradan make none orea di samping orea make none mes eta keneh jangwatan akar aya kuari mah jangwatan tangkal aya jangwatan kembang aya jangwatan buah aya jang mempercepat buah ge aya jang mempercepat asak ge aya geus lengkap kuari mah di IPB Bogor geus lengkap kuari mah diproduksi tapi wayah rugrug bae gugur bae obat 3 lawat cak Gusti Allah moal jadi henteu bae nang saha ngatejadikeun syariat kurang kumaha syariat kuari majarara di teu kaluhur rindang dauna kembangna aya jadi kuari jagong soleng can jadi jagong soleng keneh ulah waka diala jeung ulah ditoel-toel cek patani eta soleng lamun katoel sia awas moal aya sikian hiji nomor kaduana ulah osok dideuleu ku nini anu ompong moal aya huntuan sia eta jagongna matak awas nu balak jagong di hareupeunana dilarang nenek-nenek dan kakek-kakek untuk masuk ke wilayah jagong ini sebab gesok nurut buat saya ini kadinya aju seri atuh jagongna ambal aya moal ayaan mana gede jagong kacang geus karacangan terus kacang tanah kemudian atuh aya nama buah geus kembangan buahan pentilan ngaranna kitu keneh korma nang saha eta ngajadikeun tah nang saha eta ngajadikeun profesor tinggal profesor ai ku Allah teh dijadikeun mah teu bae insinyur tinggal insinyur ai ku Allah teh dijadikeun mah teu bae tapi ieu mah kan jarara di gas kuari jarara di kabeh jagung aya buahan jadi jagung kacang panen model kan model teh kumaha artina rasana beda buahna ge beda
buah jagong mah eta teh ku Gusti Allah dikersakeun make baju. Di samping make baju aya buukan. Mimiti buka bajuna ka tembong rembai buluna. Buah jagong ngaranna. Sia maka dinya bae sih. Masyaallah. Ya Allah, kakawasan Allah. Aju kacang panjang, kacang ngarumbai di luhurnya nama buahna, tapi kacang tanah mah dihandap model. Dihandap jarwa di jero tanah hayana. Tah kacang panjang mah ngarumbai, tapi kacang tanah mah Masya Allah dibungkus. Aju model deh kacang teh. Kumaha modelan anak garing luhurna jerona basuh. Sia kudu sareueuh heran aing mah. Kawasan Allah. Lamun baseuh bae moal beres. Moal beres atuh tapi kunaon luarna garing jerona baseuh. Tah mah kacang nu hiji meureun. Kacang masyaallah kakawasan Gusti Allah teu bisa dialah teman eta mah. Tah ieu kacang kemudian kuari mah buah teh buah darmayu buah romanis buah golek buah daging buah ganda rasa kemudian atuh aya nama buah limus buah kaweni macam-macam buah budak kuari mah teh nyahoeun budak kuari mah teh nyahoeun buah limus kos kumaha ganda rasa kos kumaha buah teh nyahoeun lantaran kuari mah geus jadi kota. Padahal mah kota lain, lembur lain. Padahal mah baheula nyaho ka buah golek, nyaho babarengan, gede angin, mulung buah babarengan. Komo buah daging mah datang ka budak ya rembungeun buah daging mah. Mungeun buah daging mah datang ka jarare di sorangan teh mah. Budak tah budak, hayang, buah naon buah daging. Padahal mah amis tetep bae embung. Naon sebabna? Lantaran eta mah paranti monyet. Nanti monyet itu buah daging mah, guys, namun orang ngadar buah daging berarti kayak dianggap monyet, bunga, buah macam-macam buah, rasana beda-beda. Ya Allah ya Rabbi kakawasan saha, Gusti Allah. Aya nu model deui, aya anu sikina di jero kos buah, aya nu sikina di luar okos mede. Eta lah saha eta sikina di luar. Kulau teu dikajerokeun di luar sikira nyenghel we di luar Masya Allah di luar sikira menang saha eta Gusti Allah agung eueuh nu mesen ja baheulana ge menang Gusti Allah Masya Allah karim. Aya anu di daharna cangkangna jeung eusina kabeh di dahar tamak model buah tin. Buah tin mah tamak kabeh bisa di dahar jeung cangkang-cangkangna. Termasuk sao ai beuki mah. Jeung cangkang-cangkangna lo hese sao mah tuh. Tah eta, tok buah salak ge ai beuki mah jeung cangkangna los. Tah eta kakawasan sah. Insyaallah karim. Ye kabeh namun ditataan hiji-hiji cek Gusti Allah moal katataan ku sia sebutan hiji-hiji nu sia jaho bae di negara Indonesia sabaraha macam tangkal jeung buah di negara Malaysia aya hiji tangkal nu eueuh di Indonesia di Arab loba tatangkalan sisikian nu eueuh di Indonesia di Australia loba tatangkalan nu eueuh di Indonesia. Contohnya kamari aya penemuan baru nyokot di kehutanan di Australia dibawa ke Indonesia eta siki leutik jasa segede kieu dipupuk kemudian jadi gede dijual hargana ti mimiti 50.000 naik jadi 500.000 naik jadi 500 juta eta ngaranna gelombang cinta. Coba eta kembang gelombang cinta datang ke 1 miliar edan-edanan itu coba kakawasaan Gusti Allah menanti Australia dicokot kemudian ditanam dipupuk gede
anu melak lagi artis-artis dipajang ngebogaan hikmah-hikmah tersendiri hiji urat nate aya hitung-hitungan anak dijual ku ari mah aya nu hargana teh 100 juta aya nu 500 juta aya nu 1 miliar geger di Indonesia ngajual hiji tangkal gelombang cinta 1 miliar haju diterutan ku urang lembur meuli ku abe di Indonesia Jawa Timur Jawa Tengah geus puguh Jawa Barat mamareuli mupu kabeh pas gelede teu laku katipu bae urang Ambalayah gelombang cinta. Masya Allah, naeta kakawasaan saha eta nyen. Wah, lamun urang nataan tatangkalan, sisikian moal katataan cek Gusti Allah. Geus ku ari mah aing menyebutkeun kieu bae. Innallaha falikul habbi. Sanyana Gusti Allah nu ngajadikeun kana sisikian jadi tatangkalan jadi buah. Taeta nu ngajadikeun sisikian, nu ngajadikeun tangkal, nu ngajadikeun daun, ngajadikeun kembang, ngajadikeun buah di dahar ku maneh eta saha ta nu ngajadikeun sampaikan Muhammad ka umat anjeun nu ngajadikeun teh aing nu maha sagala-galana profesor, doktor, insinyur ngan sakadar ngalasarakeun nyana melak doang nu ngajadikeun aja aing kunyana dipelak ai ku aing teh dijadikeun atuh henteu bae kunyana tadi pelak cak aing jadi mah jadi bae nu mantak kacang diteundeun bae ku urang di juru sabulan bae tadi kaluar-luarkeun di poe henteu woi jara radi menang sata ngajadikeun nang aing kunaon nu mantak dijadikeun bongan tadi tong-tong kunyana aing dijadikeun bae geus jadi tuh eta nu ngajadikeun teh aing innallaha falikul habbi masya Allah karim bejakeun besi pajarna ngajadikeun petani besi pajarna ngajadikeun insinyur lain innallaha falikul habbi wan nawa siki korma biasa nama sisikian teh kapan belah tapi siki korma mah hijian teu belah siki buah belah siki kacang buah belah siki buah belah siki kacang belah tapi siki korma mah hijian siki asem geus sakitu teu asna tetep bae belah tapi siki korma mah hijian dibahasakeun agen nawa mah kulumud nu aya di luhureun siki korma eta kulumud siki korma disebutna nawa ta eta teh bisa jadi obat jang kencing manis bisa jadi obat jang darah tinggi kulumudna tina siki korma kan ieu siki korma tak aya nu putihna eta nawa eta teh coba pesen ka urang Arab ulah dikamamanakeun kitu jang obat eta kulumudna cokotan ku urang set geus dicokotan langsung dikagelaskeun diseduh make cai panas diinum kencing manis insyaallah leungit darah tinggi ge leungit eta nu mantak disebutkeun innallaha falikul habbi wan nawa henteu langsung siki kormana tapi nawa lantaran ngandung hikmah ji nang saha ngajadikeun tetangkal korma nang Allah pupuk sikina petet keluar hartina sirungan kahandap akaran gede bentuk tangkal korma mah kos kitu gede nyana malam mun teu dikawinkeun teu bisa teu buahan nyana song kilang gede tangkal korma teu dikawinkeun moal bisa aing ngawinkeun tangkal korma si kumaha emang kudu make KUA sia mah macem-macem atau mah kudu daftar ka ditu 400.000 teu kudu eta mah Kangjeng Nabi ngalayan kan dinya ka patani begitu Kangjeng Nabi ngalayan ka patani korma cek Kangjeng Nabi ai waktu ku Gusti Allah bakal buahan mah buahan bae teman teu bae cicing bae teh sahabat segala rupa ge ku Allah ai bakal dibuahkeun mah buah bae ari henteu mah teu bae sanes kitu Tuan mah panteu pernah melak korma ai abdi mati leuletik turunan petani korma ai gitu kunaon tiba heula
tiba heula tangkal korma mata di mana-mana geus tah kaluar ngarantuy mun teu dikawinkeun moal buahan tuan moal jadi buah lamun mancungna teh tah kaluhur tah eta geus bae dikawinkeun tuan oh kudu dikawinkeun cara ngawinkeun kumaha kieu cek eta urang Arab cara ngawinkeun teh ieu dibelek sanggeus dibelek terus dihijikeun jeung nu ieu kemudian tah dikencengan tah eta ngaranna ngawinkeun korma oh jaheuh cek Kangjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum anjeun leuwih nyaho urusan dunia sok bae terus bae horenganan aya aturan-aturanana tuh aya aturan-aturanana jadi urusan dunia henteu bisa urang melak kacang disebarkeun bae bur lah kumaha Allah bae atuh teu bisa kitu hei atuh naon kumaha Allah sih kumaha Allah atuh aya aturanana hecek urang kendal teh atuh diseurikeun ya melak kacang kos kitu melak parega datang ber bae atuh teu bisa tetep bae make aturan tah eta lah antum a'lamu bi umuri dunyakum anjeun leuwih nyaraos tentang urusan dunia artina lu biasa ngurusan dunia kumaha cara melakna sok teruskeun cak Kangjeng Nabi sok teruskeun teh urusan patani ngaranna jadi geus urusan dunia diserahkeun ka urang kumaha kabiasaana serahkeun